pangkeun wastapun mesi di dieu abdi bade nyaritakeun tentang sasakala maung Panjalu. Kacaritakeun di Kerajaan Majapahit, Prabu Briwijaya anu ngaheuyeuk eta nagara keur anteng netep bulan purnama. Nginget-nginget kajadian mangsa katukang kajadian anu ngabeungkeut dua kerajaan, Kerajaan Majapahit jeung Kerajaan Pajajaran. Kajadianana memang geus lila, geus kaliwat 10 tahun katukang, nyaeta kajadian anu katelah perang Hubat. Timbul niat anu luhung dina manahna, niat pikeun nyambungkeun deui duluranna anu kungsi kapegat ku rasa cecep sabab di henteu-henteu oge uparna dijujut ku puhu mah. Raja Majapahit jeung Raja Pajajaran teh ti karuhuna mah tunggal soko carana mah bisa ngaliwat pritikahan kabeneran Prabu Briwijaya lalagasan keneh. Sang Prabu Briwijaya enggal nyaur patih barabat atuh nyaritakeun pamaksudanana nyaeta ngalamar putri Karajaan Pajajaran anu geulis Putri Kencana Rarang tujuanana. Taya lian pikeun nyambungkeun tali silaturahmi anu kungsi pagat pisan. Kasalahan karuhun urang baheula henteu hade lamun akibatna terus dikukut. Serta henteu perlu diwariskeun ka anak cucu. Patih sapuk kena pamaksud sang Prabu. Poe eta keneh patih tatan ngumpulkeun balat serta nyadiakeun bakal pikeun indit ngajugjug ka Kerajaan Pajajaran. Eta rombongan duluguan ku hiji matri dina waktu anu geus digantungkeun. Eta rombongan utusan Majapahit teh indit tinggalkeun ngaranna maju ngulon lalampahan anu henteu ngampang lantaran ngoyan leuweh geuleudeg. Kacaturkeun eta rombongan utusan teh geus tapi bae kepeuseur deuyeeh. Nagara Pajajaran anu parenahna di deuyeeh kawali utusan Majapahit meunang pangbagean anu hade boh ti Rahayat Pajajaran, boh ti Raja Pajajaran. Mantri anu jadi kolot utusan Majapahit masrahkeun surat ti Prabu Wijaya unggelna sajang ngalamar Putri Kencana Rarang. Bari sakantenan maheutkeun deui tali silaturahmi antara Kerajaan Majapahit jeung Kerajaan Pajajaran. Sakitu wae cerita ti abdi, hampura lamun aya salah kecap atau kalimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.